Aya deui saturna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus tah. Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge keneh. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditu mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. Mana ngopi we ngeurang. Jeung rana ya. Kada ulah kitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang jelema teh euy ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dungeunna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh?